Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng wengi pamirsa sadayana anu nuju ngantos terasan dongeng kasaradnya. Nambe tiasa kapada rada kawangikeun pamirsa kumargi nambe beres beberes beberes kenteng pemirsa sareng Mang Otong gitu kalau resan dibantosan nuju ka dieu janten tadi sonten nembe beres ayeuna nembe aki siaran raskeun hanca anu katunda. Pemirsa sadayana mugi-mugi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapapaosna sehat lahir sinareng batin jembar manah gampil rezeki sarta tebih tina balaya amin amin ya robbal alamin. Pemirsa urang keur dongengna sadacan aki naraskeun hanca ulah hilap kangge nu nomean manco nomean ngadongkeun mangga ulah asa-asanya di subscribe wae di toel palebah tombol loncengna supaya saya notifikasi upami aki naraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kana parantos subscribe, like, komen ugi sadongeng-dongeng aki mugi-muginya sasarengan urang ngalangkungan media YouTube ieu tiasa janten pangreah-reah anggone ngamumule seni Sunda utamina seni dongeng Sunda supaya tetap aya seni dongeng Sunda teh tetap rempeg tetap ranjeur tetap waluya di negeri nyalira waluya dongeng Sunda waluya ki Sunda supaya senyang kolong teng kena waktos urang amparkeun langsung sama kabuyutanana para samakna sor bajigur sareng awugna mangga kaparayun sadayana prung Arsad harita masih maca buku di ranjangna di sisieunana ngagoler mayang arum. Tos wengi atuh Kang, atos atuh maos bukuna. Ceuk mayang bari leungeunna ngusap kana dadana Arsad. Sagadap deui yang, walon Arsad bari tetep pogot maca buku. Akang emut, ieu malam naon Kang? Arsad gerung mun teu salah malam Jumaahnya walon Arsad bari nentep ka pamajikanana. Mayang ungeuk bari ngagelenyu imut mani kareueut naker. Arsad geus suur ti manehna nutup bukuna tuluy disimpen dina meja leutik sisieun ranjang. Oh ayang teh palai enggal gaduh putra. Sumuhna tukang meh bumi teu sepi. Mayang nangkep ka salakina Arsad langsung ngagalentoran mayang. Mayang naik kana awak Arsad bari ngadiukan beuteung Arsad. Harita mayang ngalolosan baju tidurna saterusna mamalik narajang ka Arsad. Kaayaan kota Bandung wewengkon dago anu karasa tiris ngadadak panas di jero kamarna Arsad tapi keur kitu ngadadak ting tong jam ding di kamar Arsad disada tarik naker. Nuker gulai ngarenjak reuwas geus lila eta jam teh teu disada-sada. Tapi harita ngadadak disada deui. Akang sih dipibarang dipicen bae eta jam teh mani alim pisan. Ceuk mayang. Arsad teu ngawalon sabab kabur kadenge sora angin anu ngagelebug menit tarik. Cungungung anjing kadenge babaung di luar imah. Roket. Jandela ting raket. Blik. Kadenge sora lengka jalma naik kana tangga. Bulu punuk Arsad saharita muringkak. Maningan nelan manehna rek cangkat hudang tapi awakna masih ditindihan ku mayang. Hayang gugah heula yang cek Arsad ka mayang tapi mayang teu nemalan. Gebeg Arsad ngagebeg sawaktu neuteup beungeutna mayang. Panon mayang harita ngaburileng sarta aya kilatan beureum aneh dina panonna. Geus kitu cikikik bae mayang teh seuri sorana nyikikik mata kukurayeun.
Yang, Mayang. Kuring lain Mayang. Saha anjeun? Kuring Saripah. Manyanyin poho ka kuring Arsad. Arsad ka cidaruasna. Saripah, lain anjeun teh geus ditewa ku Bajuri. Nah anjeun datang deui ka dieu. Eta aki-aki mah bisa ngurung kuring. Arsad saharita nyurungkeun awak Mayang kedua leungeunna tepi ka ngajengkang ka tukang. Arsad gancang ngagurinjal hudang muru ka arah panto. Panto dibuka tapi pageuh teu daek muka sanajan teu dikunci. Kadenge Mayang nyikikik, Arsad gancang malik. Ayo urang tuluikeun Sad. Lain anjeun teh tadi hayang sosonoan. Hayu. Sosonoan jeung kuring. Cuk Mayang di bari letahna maseuhan bibirna. Mayang ngalengkah maju sedengkeun Arsad mundur tepi ka tonggongna adak kana panto. Mayang nuker karaksukan ku Saripah beuki deukeut. Beungeutna dideketkeun kana beungeut Arsad, letahna nyapuan ngaletakan kana pipi jeung bibir Arsad. Arsad ngadeg-deg sabab berupa pamajikan anu geulis teh. Keur kitu mah jadi pikasieun. Sedengkeun angin terus-terusan nyeor awor jeung suara anjing anu baung. Saripah, kuring menda hampura. Lamun kuring boga salah ka anjeun, hampura. Cek Arsad sorana harosos. Naon hampura? Anjeun masih ingat sawaktu anjeun nolak kuring. Sawaktu kuring masrahkeun sapinuh diri kuring peuting harita ka anjeun. Leng ingetan Arsad ku Mayang ka waktu anu geus kaliwat. Peuting harita teh sapeuting deui manehna bakal kawin jeung Mayang. Harita tengah peuting Saripah datang ka kamarna. Saripah harita nitah ka Arsad makekeun cincin emas anu dibawana kana Ramona pikeun tanda ngahijina cinta. Kawin secara batin antara manehna jeung Saripah. Tapina Arsad teh nolak. Saripah nekat ngudaran sakabeh pakeanana sarta ngajak sare sagebrug masrahkeun diri jeung jiwana pikeun Arsad. Tapi ku Arsad tetep ditolak. Peuting harita usaha panungtung Saripah pikeun ngapi milik Arsad teu hasil. Sabab isukna bareng jeung poe pangantenanana Arsad jeung Mayang Arum. Saripah maehan maneh ku cara ngabeulem awakna di jero kamarna. Anjeun inget kana kejadian peuting harita. Ayeuna mah hayu Sad. Urang sosonoan, urang sare bareng. Anjeun ulah nolak deui cara harita. Naon kahayang anjeun? Anu sabenerna. Hirup babarengan jeung anjeun salilana. Sanajan ukur cicing di warugana Mayang, pikeun kuring teu jadi masalah. Asal urang tetep pisah rerejengan. Urang teh geus lain-lainna.
Geus beda alam. Pamohalan urang babarengan. Mayang anu keur kasurupan teu ngawalon tapi kalakah nangkep bari terus ngagalentoran kana beungeut jeung beuheung Arsad. Arsad meuremkeun panonna sakadapan manehna palid kurang sangan hebat ti pamajikanana tapi Arsad kaburu sadar yen Mayang teh keur kasurupan. Nu artina manehna ngalayanan ka hayangna arwah marakayangan Saripah. Pamirsa sadayana, ulah hilap ieu dongeng dialpukan ku afiliasi ti Shopee sareng Lazada. Kangge pamirsa nu resep gula galeh di aplikasi Shopee mangga kantun klik we salah sawise produk atau link nu aya di deskripsi ieu dongeng. Saperantosna lebat ke aplikasi Shopee atau Lazada mah pamirsa bebas bade gula galeh naon bae oge nya. Teu wajib ngagaleh barang anu dipajang, tiasa ngagaleh naon bae sakahoyong pamirsa. Ku gula galeuna pamirsa ngalangkungan produk di dongeng Aki sami sareng ngabantos kana kamajangan ieu channel. Hatur nuhun nu parantos balanja oge nu parantos ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng Aki. Urang keureuy dongengna. Arsad gancang nyurungkeun awakna Mayang, tapi kalabuh kana ranjang. Manehna gancang malik kana panto disedak sakuatna tapi kaengselna rujat. Ceger, pledak. Saterusna Arsad teh lumpat ka handap. Arsad gancang muru kana meja telepon, manehna langsung nelepon ka Dokter Heri. Sanggeusna nelepon Dokter Heri, Arsad langsung lumpat keluar imah. Panto hareup dikuncikeun ti luar. Mobil sedan Akor warna bodas eureun di hareupeun imah Arsad, nu tumpakna gancang keluar. Di pentas jalan Arsad nyampeurkeun. Dokter, keur naon di luar imah Sad? Kuring teh ngahaja nyingkahan Saripah. Saripah? Nya dok, Mayang teh kasurupan deui. Lainna geus cager geus lila teu kumat eta Mayang teh. Nya tapi tadi mah ngadadak kumat deui dok. Hayu atuh urang teang. Arsad jeung Dokter Heri asup ka jero imah. Di jero imah teh sepi jempling. Si pamah harita teh keur aya acara di imah batur kuliahna. Jadi keur eueuh di imah. Arsad dalauna naek kana tangga nuju ka lantai 2 dituturkeun ku Dokter Heri. Panto kamar anu rujat masih molongo bari jeung rada dengdek. Arsad ngelol ka jero kamar, katempo Mayang keur ngagoler di luhur ranjang kawas anu keur sare. Gancang Arsad teh asup sarta geuwat nutupan awak Mayang ku simbut sabab Mayang ukur make daleman. Baju tidurna mah ngalumuk dina kasur. Dokter Heri nuturkeun asup. Eta geuning keur sare sad Mayangna ge, cek Dokter Heri. Nya dok, bieu mah ngagugunyang kuring kapaksa lumpat keluar ti imah. Sanggeusna nelpon dokter, walon Arsad. Dokter Heri mariksa pigelang Mayang, saterusna manehna muka tas anu dijingjingna. Dokter Heri teh nyuntik Mayang ku obat penenang. Keun we Sad cenah reureuh urang ngobrolna di handap lah, cek Dokter Heri. Arsad ungeuk tuluy saduana turun ka rohangan tamu. Kumaha kajadianana Sad tepi ka Mayang kambuh deui teh? Tanya Dokter Heri. Sanggeusna diuk pahareup-hareup jeung Arsad di rohangan tamu. Mimitina mah jam dingding disadatarik. Saterusna barabat. Arsad
ngabarabat nyaritakeun kejadian anu bieu lumangsung di kamarna. Tah kitu do kejadianana teh. Ceuk Arsad mungkas caritana. Sidik atuh da Mayang teh boga kapribadian ganda saat Mayang kudu diubaran ku ahli jiwa, ceuk Dokter Heri. Maksud dokter teh Mayang kudu dikirim ke rumah sakit jiwa gitu. Henteu secara langsung kawas kitu Sad. Urang konsultasi heula jeung dokter jiwa. Engke dokter jiwa anu mutuskeun nah Mayang kudu dirawat di rumah sakit jiwa atawa cukup berobat jalan. Arsad ngahuleng. Tapi pan sababaraha kali konsultasi ka psikiater ge Mayang teh kajiwaanana cenah normal dok. Nya tapi pan karakti saurang psikiater. Urang kudu nyoba ka sabaraha urang pikeun perbandingan Sad. Cekuring mah lain kajiwaan Mayang anu kaganggu dok. Tapi jelas-jelas arwah marakayanganana Syaripah anu nyurup kana waruga pamajikan kuring. Dokter apanan nyaksian sorangan sawaktu Bah Juhri nembak arwahna Syaripah. Sarta leungeun dokter oge harita tatu pan. Sad. Eta mah trik ilmu sihir Sad. Bisa bae Bah Juhri eta ngahajan itah jin atawa jurig kukutanana. Pikeun datang ka dieu sarta ngajirim jadi seorang awewe di dasar beureum sarta ngaku-ngaku Syaripah. Jabuktina eta makhluk sakitu gampang na ditewak sarta nurut ditasup ka botol ge. Ngadenge kitu Arsad ngahuleng. Mimiti pipikaranana kapangaruhan deui ku caritaan Dokter Heri. Sadia lamun bener arwah marakayanganana Syaripah anu geus ngarasuk kana ragana Mayang. Nah ayeuna Mayang kumat deui sarta ngakuyan manehna Syaripah. Apanan Syaripah nah geus ditewak ku Bah Juhri. Jeung geus diasupkeun di kana botol. Nya oge dok. Kuring kudu menta tanggung jawabna Bah Juhri lamun kitu mah. Sabab omonganana beda jeung kanyataan. Tapi kade ulah tepi ka pangaruhan ku ilmu sihirna sabab bahaya lamun urang tepi ka palid ku caritana Sad. Isukan kuring rek nita Mang Syarif sangkan ngajemput Bah Juhri deui ka imahna. Dokter ka dieu bae nya pas sore pikeun nyaksian dok. Nya ke kuring ka dieu jam 5-an lah. Geus paeut kitu mah Dokter Heri teh amitan ka Arsad dina kayan kitu. Torojol di hareupeun panto. Ujug-ujug aya nu nangtung atuh nu duaan ngagebeg. Pas malik si oreng aya saurang awewe tengah tuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeunna ngelek boboko jeung nanggeuy nyiru dina luhur sirahna. Punten ngareureuwas pangintennya kaleresan aya Pak Dokter ieu. Ieu karesep Pak Dokter ieu kekurawu urap jagong. Manihaneut keneh tah ieu. Awugna amis raos kareueut matak dedeyeun ya awug ibi mah karesepna eta Pak Arsad. Mangga Pak ieu diborong geura mumpung hanet keneh pamiarsa oge sok mangga jarajan heula ieu. Dede. Poha pamiarsa. Kuno rojolna bisarwiti kapalih dinya atuh urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana atuh urang cekapkeun heula nya dongeng kasarat bagian anu ka sabaraha ieu 11. Sakurang teuneun heula di handeuleum sieum geus sampeureun urang tuna di hanjuang siang geus alaeun urang sampeur deui ke di bagian anu salajengna
Hatur nuhun kana perhatosanana oge anu parantos manco, anu parantos ngadangukeun ieu dongengnya anu satia ngarojong oge mairan dina kolom komentar. Hatur nuhun. Mugi-mugi para mancawar di mana bae ayana atuh aya dina kaayaan sehat walafiat teu kirang naon-naon, sehat lahirna sareng batinna jembar manahna gampil rizkina. Oge tebih tina balaina amin amin ya robbal alamin. Salam rahayu, salam kamuliaan kangge sadayana penggemar dongeng Sunda di mana bae ayana kum teu diwilah-wilahnya. Akina pangiran amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.